Astagfirullahaladzim. Ria Basia. Hah. Udah atuh. Aing mah Udang rekam mana? lain geus udang mah tuh rekam mana atuh. Mana atuh Ari sugan teh. Geus udang teh indit ka mana di kamar teh. Ka mana lah? Ka pindah ka HSD. Ya, pengusaha naon juga manki kita ngajar dong di imah pemerintah teh cenah. Tapi itu di ieu pemerintah ge sugan dibere tunjangan naon ke kadaharan tau enggak imah. Ya tuh arek menang kahanan kumaha atuh mus golare mah. Heuh pantong cenah ka mana cenah pemerintah teh. Tah telepon ngajar dong di imah. Itu ka mana-mana rek nyatu ti mana atuh. Nyaho atuh Rek menang kahanan atuh. Kaharun. Eta pinjem duit boras nek goblok duit. Si taulah ka mana-mana teh atuh. Kudu dunguk tah duitna atuh sebana sebana hari mabuk asrama bener. Truk wae Lain atuh da ayeuna si cicing wae atuh rek nyatu ti mana atuh barang akan ti mana. Lamun teh mah pamarintahna mere tah keur sangguna tah keur jajana leuheung atuh. Penyakit kami lah barang siar sugan ka mana soalnya si cara ricing di barare henteu ku corona henteu modare meureunan kalalaparan meureunan kebon sampel geus dua beak aya cau dua turuy deui ya pang kami dikabandarkeun tawa-tawa cau di mana lah anak ge belum teu boga jual di mana tuh tahu di mana sih solokan loba jual ya bandar tah coba itu kasur poekeun naon coba basuh ngompol kumaha basuh kunaon basuh eta meureun ngompol kumaha geuningan basuh kehujanan meureun lah penting hujan ti mana maknya hujan bau jengkol meureun hujan sama aya jengkolan meureun usum jengkol di luhurna sebasuh kalau pindah ka mana geura lah naon tuh kayak sugan barang siar lah kami rek barang siar sugan coba nanyakeun ka batur ke ka mana sugan da deukeut ieu sugan ka lurah kumaha gitu ieu teh ka lurah deui engke cikieuan wae urang sita kalaparan keneh bae rek ka mana sugan ka kebon heula barang siar naon udah batu ge sarua wae meureun ka rieu daripada ngajentuli SD mah rek boga ti mana atuh nya rek barang dakan ti mana sabar kabeh ge batu salabar Gerdo beli mah kabel lain balonghar mangareuna meureun. Menang gaji, menang naon aya urang gaji di mana. Rek ngadelo koe di sabaran wae mah da. Heuh ari si beuteung kudu beunang di sabaran. Ya ganjel-ganjel ku batu. Ini suka nambah geus ka ditu lah neangan ka satu kan nanyakeun ka batur cenah da di batur mah geus cebak wae lah riwang atuh. Di batur mah geus menang tunjangan cenah. Nanyakeun ka ditu. Asal sendiri cucu sendiri ya komersial iya lah mbak iya lah wah teka cirikan mah yang penting aman sehat urang mah dah mana itu tah ieu geuning ya ngarah naon digituan ngarah ke bersih ku virus bersih ku virus wilayah virus yang jelema tetangkaan kudu bersih entong maneh wae saha itu nya kenapa gini kan aja di dia wae. Jangan di lock deh teman. Lain ayang aman cenah kebon-kebon di masker gitu. Di masker kayak nutupan panon da moal kadeuleu. Ai nyai rek ka mana? Iya, urang teh geus mundur ya. Tibahaneun jang dahar ayeuna. Coba ningali ngundur. Buset. Iya ngundur ke rambutan kertan jangan rambutan. Domba ge mau beukieun. Nah, betul sih urang mah. Mau bejuk makna. Oh, pantesan tidak turunan domba. Lain teh areka ditu kuat pakaianna ciga artis kitunya. Artis. Nah, urang artis. Waduh, meni bohai kitu. Waduh. Tiga kulkas. Ya. Begitu mah ngaran nu kieu. Lain. Ngomong-ngomong, rambutan eta neng.
ngomong-ngomong Neng, ayeuna arek ka mana sabenerna? Arek ka mana? Mundur. Duh. Ieu teh pernah di kebun mah teu kudu kieu nya. Bangga. Ye, ka urus salaki mana? Ayeuna di mana urus salaki? Si Arman teh lain. Teuing ka mana? Paling ngebeak kurinyu eta mah. Aduh, ampun. Lain ai urang. Moal beunang. Ka mana? Ka mana? Korang. Iya ke ngobrol, ka mana eta? Boga empangna. Jeuh. Apa? Yo, pun. Lain teh nabeul Mang Emon? Loh, jauh sawe sugan bodogol benang di sugan kejo sugan. Lain ari urang moal meunang bantuan gitunya. Bantuan tisa, bobodo niga bantuan lah. Nyati Orang ada ripuk pamarentah sugan keur seni apa kumaha kitu dah. Ongko di ngajedog di imah. Nah, eta do di kulum geunah. Pengekeun ye eueuh sia teh keur ngomong. Meningeun mah we. Ayeuna buka kanan eta bodogol cau teh. Tempo aing Jika nama lamun ku eueuh teh mah teuing ku aing anu liwat ge ku aing dijendeng sango. Coba ayeuna teh mikir kumaha tingali eta naon ieu nu kar ieu. Nah, lain ke salah tres kan. Kabeh emang geus ripuh eta mah. Ya ayeuna mah. Ki da kumaha? Kurang kalurah we yo. Ayo. Gusti Rajen teh dipercaya jadi pamimpin kalah aya musibah berebong bolongan atuh Gusti gara-gara anggeuskeun corona teh ulangan Astagfirullahaladzim tuh eta nyabak temen teh. Mun Cereni Kang Edo tes di marana ieu teh. Lain lurah teh melarat kitu teh liburkeun. Aduh, kagiatan Kang Edo. Aduh, malum pan urang teh. Nagara keur kawas kieu teh sasti marana mah di babarengan kieu ye rada curiga lurah ye. Amprok di dinya apa lurah? Mundur ieu. Mundur. Segala nah ada munduran ge lain munduran tinggal lurah. Atunya heuh ieu mah atuh da teu pantes keur jelema aing mundur keur naon ieu teh. Hah? Mundur keur naon? Cenah mah keur palurah. Ampun teh. Abong-abong urang keur kaya kawas kieu. Keur teu boga pangangguran naon Dari ieu geuningan. Mang Emon. Naon tadi ya kumaha? Ngarumpul lain. Ieu teh rek marantuan lurah keur mager. Si eta tos marap empang dua balongan. Bayar beunang lauk ieu. Kau palurah. Ampun. Lain kumaha urang rek ngobrol di dieu wae apa nek di imah ieu? Lurah na bureut teh kitu. Lain ke dia wae do. Tapi lurah. Hah? Ya lain maksudna teh. Kumaha. Gitu. Maaf. Iya, ada ke palurah sih kan dekat petelan. Aya naon ieu teh mani rame-rame asa kumaha Ya lain lurah pan urang teh. Kumaha. Kudu barang dahar na lockdown urang teh aing serba bingung. Cuk Pak Emil gimana? Sekian miliar. Teh aya loba warga miskin nu anyar. Tapi nahan di urang. Kunaon Ceuk? Turun awat eta. Neng. Yo, ulah diuk dinu taneuh. Bising jadi suuk. Untung dengar dia. Aku mah eta hareupeun lurah kawas kitu. Yang ngaran air ada gitu. Udah kurang saleter. Tingali kaluhurna India ka handapna itu. Jadi ieu kumaha Pak Emon teh ngahaja deh ka dieu. Aja serang tadi ge amprok serang Kang Edo teh. Orang teh bade ka palurah sugan kumaha-kumahana cenah. Usaha henteu palurah kitu teh. Sarua wae pan lurah ge nepikeun kaca di kebon. Sok rupa-rupa. Aduh ampun teuing kameung. Kajeun lah kitunya. Keur mah kumaha intina aya naon. Naon deui wae ieu. Sereng naon atuh? Kami kan kali ngomong ka palurah. Lain. Mak.
Iya jelema lain. Lain. Dia teh katingali mun poe teu. Aduh. Kayak mau dibahal lagi aing teh ganti nu pas gitu. Lain atuh padahal mah ka arimah lain kalau di kebon Ya ampun kalau nyusulan dari mereka bumi. Di SMS di apa teh aktif paluna da ini. nya apanan daripada pusing sugan we di kebon mamanggih inspirasi gitu cek legeng nama. Besok coba aya naon itu apa ngahaja apa tentang ulin unggul gitu itu. Izin nama itu. Saya pengen menanyakan. Oh, sama jodoh, ieu jodoh, pasti lagi jodoh. Aduh mana mah randa nyawa aing rek neangan eta Yeun. Atuh kulurah ge pantes. Hei, nya. Kumaha cereni kumaha tah? Palura akan ditita lockdown Benar. Bahasa Inggris mah halus sok dawet. bener kan ayo urang teh kan tenang-tenang untuk getek ieu Palura getek ieu Heunya kumaha da pamarentah apan ieu mah anjuran tong boroning tukang manggung. Lurah, Ya. tekelek ka dieu ngairimir deh. Apan maklum lurah teh keur capek. bukan aya bantuan Palura keur seni seniwati Palura Aya bantuan. Cereni mah aya kalau. Sereni. Kalau cereni apa namanya ti lurah. Ini mah mau kebagian bener. Wah, abi mah kumaha oke lah kieu meureun inti nama urang randa ungkul atuh inti nama meureun ku ayana lockdown di pamarentah ulah ka mana liar masyarakat nepikeun ka susah. Nu manggung jadi teu manggungnya cereninya. bener Palura Ayeuna Mang Edo teu usaha. Boro-boro. Tah ayeuna Mang Emon sarua. Lamun aya hiji pertanyaan cenapan aya bantuan ti pamarentah aya bantuan. Nilaina miliaran. woi tinggalkeun atuh Palura habi balong teh kaplakan deui meureun lah Kan apan aya aturan sesuai dengan peraturan gubernur, peraturan bupati jeung peraturan pemerintah sajabana. Anu meunang bantuan unggal bulan teh rakyat anu naon ngaranna teh kirang mampu kitu kumaha nya anu kirang mampu mah pan tiba-tiba ge tara marampu. Ai lamun kirang bener jeung kirang halus. Gitu. Kirang bener. mana daun itu bener wae mah Masyarakat anu rawan miskin. Nah. Rawan miskin. Ieu mah lain rawan miskin deui. baru Palura urang teh miskin baru Betul. Jadi kan aya program pemerintahan geus berjalan. Ya eta aya KIS, ya aya oge naon teh bantuan anu unggal bulan ditarima aya meureun tanya rasdog Raskin. raskin teh pan geus diganti rasdog pokoknya manu karitu we lah harapalnya Nu beasna geuningan kamuraan hideung koneng. dihakan aja kikiran udah kumaha dong nang pamere do ditarimakeun disyukuri ya Kan ho gitu. tuh Aduh ampun jadi lieur ka lurahna ge ya lurah oge kudu dibantu penting mah nama Palura sudah dienggalkeun abdi mah tuh tuangnya mun disaware sewa Itu eta bantuan teh ya nya. Jaga jarak. Jaga. Irana di dieu, jirana di dieu. Da Mae jeung di dieu. bantuan teh segera anu rawan miskin baru anu penerima kartu KIS, penerima kartu anu unggal bulan teh sembako eta teu dibere. Dan geus tinggal rawan miskin. Jadi di uing mah kana eta dipentadi kumaha teh. Teu bisa aya aturanana. Kudu protes urang atuh. Nya ge teu kudu diuruskeun teu bisa aya aturanana pa di dinya lagi aya. Losos karawalele di urang we heula Lamun aya penyalahgunaan bebeja ka lurah. tah Gitu nya. Ieu program keur rawan miskin. Eta henteu unggal bulan saterusna, tapi salila aya bencana virus corona. Randa kumaha Palura? Maksudna randa mah nya keur lurah ge da maksudna. Ya, ieu ge TSI kerengaranna urang bejakeun kasih ibu Aduh ulang dong kayak berhubungan ditarik deui nya. eta Kenakeun masalah eta mah nya. Kurang Tengeke sia teh kolot-kolot bira-bira aja kurang dong diperjuangkeun masalah eta mah. Bro, atuh waduh Tapi diperjuangkeun tenang. Mendingan randa Insyaallah Cereni bisa manggung deui. Ai. Mang Edo bisa usaha deui. Mang Emon bisa gitunya.
Nini oge bisa kabeh bisa usaha deui lamun geus cek paribasana netral tina ngaranna teh virus corona. Pada pikiran randa-randa rek. Awas mangkong eta virus congorna. Ngomong tadi dia kulit. Bisa yang mampe we tuluykeun da. Ampun. Alah ning kagencet pantau. Sok mangga tak kitu we nya. Keun insyaallah. Ya aya lah insyaallah. Ya naonan di ngomongkeun wae. Bawa ini. Ieu lauk bari tapi Moal urang lagi sieun Facebook. Kira lurah, kira. Oh iya randa bawa ampun teuing bari teu ngahargakeun pisan padahal mah lurah hayang deui. Kieu mah ampun Edo geus marangkat nya. Bukan lah yang krok. Oke Kak Imah kasih ibu, minta Kak Imah kasih ibu. Ambil wae.